Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha barudak daramang. Mudah-mudahan urang aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sanaos urang aya dina kaayaan pandemi Covid-19 tapi urang tetap kedah sehat. Kedah nuang barang tuang makanan anu bergizi. Urang lawan Covid-19 ieu. Nah, urang selami tetepang di kelas, tapi tetap urang hati urang tetap manteng ya. Nah, urang melaksanakan kegiatan belajar mengajar ngalangkungan pembelajaran jarak jauh. Tiasa ku daring, tiasa ku luring. Dinten ieu insyaallah Ibu bade ngadukikeun pangajaran kahiji nyaeta rumpaka kawih. Barudak saat acan Ibu ngadugikeun materi rumpaka kawih, Ibu bade ngadugikeun heula kompetensi dasarna nyaeta 3.1 mengidentifikasi bentuk, struktur teks, dan aspek kebahasaan rumpaka kawih. 4.1 mengkomunikasikan rumpaka kawih atau melantunkannya dengan memperhatikan ekspresi dan teknik vokal. Barudak, ayeuna Ibu bade ngadugikeun naon hartos rumpaka kawih teh. Rumpaka nyaeta puisi anu sok dilagukeun, boh dikawihkeun, boh ditembangkeun. Sedengkeun kawih salah sahiji rupa lagu Sunda. Rumpaka kawih kekecapan atau lirik nu aya dina hiji kawih. Jadi, rumpaka kawih Sunda bisa dikawihkeun. Barudak, rumpaka kawih teh aya 2 unsur, nyaeta rumpaka jeung kawih. Nah, rumpaka raket patalina jeung sastra, kaasup puisi. Ari kawih raket patalina jeung karawitan atawa seni musik. Lamun dina bahasa Indonesia mah rumpaka teh disebutna teh lirik. Sedengkeun lamun kawih disebutna teh lagu. Nah, tapi dina pangajaran basa mah anu leuwih museur teh kana unsur rumpakana anu kaasup kana susastraan nyaeta puisi. Dina rumpaka kawih Sunda aya nu disebut rumpaka kawih Sunda buhun. Nah, apa disebut buhun? Buhun teh maksudna baheula. Nyaeta umumna tina mangrupa sisindiran. Tah, sisindiran teh nyaeta puisi nu aya dina sastra Sunda anu diwangun ku cangkang jeung eusi, ku pada atawa bait jeung padalisan atawa baris. Biasana unggal padalisan diwangun ku 8 enggang atawa suku kata. Tah, ieu mah teu kudu waka dipikiran lantaran engke bakal aya khusus urang mendak atau bakal diajar ngeunaan sisindiran. Wangun sisindiran anu kapanggih dina rumpaka kawih Sunda Kiwari tu ayeuna nyaeta contona kawih bubuy bulan, cikapundung, sorban palin, oge aya kawih es lilin. Tah, ayeuna urang sasarengan regepkeun rumpaka kawih es lilin, mangga nyanggakeun. Dibantun kasuka jadi abdi isi
barudak atos ngaregepkeun KWS Lilin. Nah, jadi KWS Lilin ciptaan Ibu Mursih teh dina sapadana teh diwangun ku opat padalisan nyaeta miboga 2 cangkang jeung 2 eusi. Tapi ditilik mah jumlah engang dina sapadalisan teh henteu 8 engang. Sakumaha biasa sisiniran. Nah, eta mah lantaran diluyukeun jeung pangabutuh wirahma laguna. Dina kamakaran kiwari teh maksudna ayeuna rumpaka kawi Sunda leuwih lega ambahanna, utamana dina soal wangunna. Henteu ngan saukur wangun sisiniran, komo kiwari mah lolobana rumpaka kawih teh mangrupa sajak bebas. Contoh kawih nu rumpakana mangrupa sajak bebas teh nyaeta kawih tanah Sunda ciptaan Mang Koko jeung kawih Mojang Priangan. Salian ti eta aya deui kawih Sunda lian nu rumpakana mangrupa sajak oge. Nyaeta dina jandela rumpakana tina sajak meunang Dedi Windiagiri. Hariring nu kungsi nyanding tina sajak meunang Winaria Arta Dinata. Peuting pangharepan meunang rap. Kiwari sajak anu dijadikeun rumpaka lagu bisa dijadikan oge musikalisasi puisi. Insyaallah engke di kelas 8 bakal pendak. Barudak materi pangajaran nu kahiji nyata rumpaka kawi alhamdulillah atas rengse. Tah engke ulah hilap kedah dikerjakeun atau dipigawe pancen-pancen ti ibu. Ulah hilap oge pancena kedah disetorkeun ka ibu ngalangkungan foto. Ngalangkungan WA. Ulah hilapnya barudak, mangga pancena kantun ditinggal tina slide. Hatur nuhun. Alhamdulillah barudak materi pangajaran kahiji rumpaka kawi dina pertemuan kahiji parantos rengse. Mudah-mudahan hideuk paham naon anu ku ibu didugikeun. Teras mugi urang aya dina panangtoyungan Allah Subhanahu wa taala. Sareng urang mugi tetap sehatnya barudak semangat sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.